Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring Geresya Aramita baris midang kendongeng sasakala kali Bekasi. Wilujeng nyakseni. Kali atawa Walungan Bekasi legenda anu kiwari geus kapopohokeun. Ieu walungan teh miboga sawatara carita rahayat. Salah sahijina nyaeta sasakala buaya bodas Walungan Bekasi. Kacaritakeun di zaman baheula aya hiji jawara sakti madraguna nu miboga elmu luhung silat bagasasi. Sang jawara oge mangrupa mandor anu sok make papakean khas jawara lengkep jeung bedokna cicing di sisi Walungan Bekasi. Sang jawara teh miboga hiji budak awewe anu gelis kacida. Yang gelis putri eta teh mangrupa pendekar silat anu hebat, miboga jurus-jurus silat anu hese kateguh. Tapi eta putri teh tacan miboga salaki. Salaku jawara silat anu dipihormat bapana embung sagawayah milik minangku. Tuluy sang jawara ngayakeun sayembara. Sing saha wae anu bisa ngelehkeun elmu silat budak awewe kuring bakal kuring jadikeun pisalakieunana. Dimimiti diayakeun eta sayembara loba pamuda-pamuda pendekar anu daratang di sagala juru Bekasi, Depok, Bogor, jeung Sunda Kelapa. Maranehna ngusahakeun pikeun ngamenangkeun ieu sayembara. Tapi dedeh teuing, taya pamuda anu bisa nyelehkeun putri jawara. Dina hiji poe datang hiji pamuda anu kulitna bodas bersih. Tapi sajatina eta kulitna teh aya sisikan anu teu kanyohoan ti mana jona. Manehna nyobaan miluan sayembara. Gerakan silat eta pamuda teh tapis pisan. Tetela putri jawara bisa dielehkeun ku eta pamuda. Sang jawara ngrasa gembira atah kacida. Kusabab bisa manggihan minantu anu sabanding elmuna jeung budak awewena. Pikeun nyumponan janjina, sang jawara nikahkeun putrina jeung eta pamuda. Maranehna dipikahkeun kalawan pesta anu kacida ceyahna. 7 poe 7 peti nanggap bajidor, gambang kromong jeung ujungan. Maranehna gesah jadi salaki pamajikan. Selang satahun, putri jeung pamuda teh dibere budak lalaki. Dina mangsa harita si salaki ngaku, "Putri, kuring bakal nyaritakeun saha diri kuring anu sabenerna. Kuring nyaeta siluman buaya bodas Walungan Bekasi." Putri ngajeng hok reuaseun. Kuring ngahajaneang katurunan ti manusia. Di nagari kuring aya raja siluman anu kacida jahatna. Tapi taya anu bisa ngelehkeun manehna. Anu bisa ngelehkeun eta raja teh ngan saukur katurunan manusia. Ayeuna kuring geus miboga budak turunan manusia. Kuring kudu buru-buru balik ke alam kuring pikeun ngelehkeun raja anu jahat teh. Sajorelat salaki jeung budak lalakina geus barubah wujud jadi buaya bodas. Kacida nalang saha teh sang putri. Unggal poe manehna datang ka sisi Walungan Bekasi pikeun ngabersihkan runtah anu aya di eta walungan. Antukna cai di eta walungan
kacida bersih jeung herang. Putri yakin ku herangna eta walungan salaki jeung budak lalakina bakal hirup kalayan gumetah. Putri mere pesen katurunanana anu hirup ayeuna. Yen geus kuduna urang ngajaga walungan Bekasi jeung teu ngaganggu ka para pangeusih walungan Bekasi. Sakitu anu tiasa kacaturkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.